Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng acara mana Warta TV. Saban siang dina pidangan kala Warta Sunda, sawantawis ibar panganyaran dina Tatar Sunda. Parantos disusun ku tim redaksi sejak sangkeun dina siang ieu. Simkuring jahrasannya sama Rosyidah, baris nyarengan pamirsa dina waktu 5 menit kamayu. Tos ketingali oge karasa ku arang sadayana yen di awal tahun ieu curah hujan keur naik. Kusabab kitu, hujan badag micu bencana karuksakan alam. Salah sahijina nyaeta longsor. Di Ciamis, Jawa Barat aya sababaraha tempat anu kajadian ku longsor. Salah sahijina nyaeta di Desa Jatinagara jeung di Desa Parakan Raja Desa. Hati-hati bencana alam. Informasi di jalan raya Raja Desa. Tos aya rekan simkuring di tempat kejadian. Wilujeng siang sadayana abdi ayeuna parantos dugi di tempat kejadian longsor nyaeta tepatna di Jalan Raya Raja Desa. Pancah Raja Desa Parakan. Ayeuna abdi parantos sareng narasumber pertama nyaeta Bapak Kusmana. Bapak, kanawi abdi bade ngiring ngawawancarai Bios. Ini teh kejadian teh kaping seberapa? Awal mula kejadian? Awal kejadian kaping 5 lah. Kaping 5. Manawi ieu teh teu acan aya rencana angge ngalereskeun, Pak? Teu acan. Oh. Teu acan aya. Manawi, Pak? Naha teu acan aya rencana? Aya rencana mah pancen aya ngan teu acan aya. Ieu nanti aya rencanana gitu. Mun atanapi angge danana teu acan aya, Pak? Danana teu acan aya gitu maksudna. Pemerintahna. Atanapi ini pamarentahna atos terangan Bapak? Atos terangan teh dikontrol survei gitu. Oh, mohon atos. Ayeuna teh ieu teh aya gempa, aya longsor susulan di itu, Pak? Dat aya langsung ieu ke palewetana. Longsor susulan gitu. Oh, mohon. Ukuran bangsa 5 meteran lah gitu. Susulanana gitu. Aya korban teh, Pak? Teu aya, alhamdulillah korban mah gitu. Alhamdulillah. Sakitu Pak anu tos diwawancara ku abdi hatur nuhun ya Pak. Hatur nuhun waktosna ka Jahra di studio. Hatur nuhun ka Siti Fatimah anu parantos masihan info langsung di tempatna. Kelangkaan gas ngalanda wilayah Indonesia menimbulkeun kahariwangan di kalangan masyarakat Indonesia. Komo ayeuna loba warta nu beredar yen loba korban anu disebabkeun ku langkaan gas nyaeta. Lantaran teu apal alasana, warga masyarakat hariwang. Kulantaran kitu, ulah waka ka mana-mana, hayu cuang ulik sasarengan di ieu Warta TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, abdi parantos dugi di tempat pangkalan gas. Nah leres pami gas teh nuju Langki. Gas teh sama aya henteu Langki. Ngan nuju ditata ku pihak Pertamina sareng Menteri SDM nuju pemerataan sareng penempatan subsidi tepat kanggo LPG 3 kilo. Ya anu kituna aya teh kan nuju ditata leres teh kumargi gas teh kedah tepat penempatanna penjualan. Nah jadi pemirsa saleres nama gas teh ternyata teu langka. Mung kamari aya sababaraha kendala antarana libur nasional 3 poe anu mantak impor eureun. Kendala nu inti nama nyaeta pamarentah teh keur ngaratakeun sangkan gas teh nepi kanu lebih berhak menangkeun subsidi gas. Hatur nuhun ka saudara Jajang anu parantos masihan info langsung sareng nyulik info langsung di pusatna. Pamirsa, pasti tos teu asing deui ku nu ngaranna seblak. Seblak ayeuna tos jadi salah sahiji kadaharan anu dipikaresep ku balarea. Teu mandang umur, rek ti budak leutik,
Nepikeun kakolot sakalipun rela ngantri demi bisa ngarasakeun seblak nu dipikahayangna, seblak anu dijadikeun seblak favorit kumaranehanana. Ku kituna, yuk jangan tingali langsung kumaha proses cara ngajin seblak secara langsung. Jeung siang pamirsa, ayeuna sungkuring patuju di tempat seblak Samida anu tempatna aya di Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis. Rencang sakalian, ieu teh seblak parasmanan Samida. Ayeuna mah geus zamanna seblak parasmanan anu bisa mawa sapuasna. Aya ti 50 topping seblak anu hargana mulai ti 500 perak. Seblak ayana di Bandung Sunda. Nah, tamu seblak Samida mah ieu cabang mulai lagi anyar-anyaran loh guys. Nyata 2024. Tah pamirsa ge pasti tos terang carana ngajian seblak. Ieu aya saeutik cuplikan keur ngajian seblak. Hatur nuhun saudara, Yayat sareng Aan anu parantos ngalaporkeun langsung di tempat seblakna. Tah, ayeuna mah balarea tos terang kan carana kumaha masak seblak secara langsung di tempat seblak. Carita budaya urang Sunda dinten ieu urang cekapkeun dugi ka dieu. Aya saur ti sepuh urang, diduki waring ngincik nu bihari, seja ayeuna sampereun jaga mugia janten lenyepanen kangge urang sadayana. Ngawakilan tim redaksi Kalawarta Sunda, simkuring Zahra Sania Salma Rosyidah, amit mungkur amit mundur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.